Sakumaha kamari teh bahwa syarat salat nomor katilu teh nutupan aurat. Ya. Ari aurat istri upami nuju salat nyaeta sadaya badan kecuali wajah sareng dua dampal tangan. Ari pameget teh antara bujal jeung tuur aurat teh. Upami di luar waktu salat pameget anggar mutlak katanya antara bujal jeung tuur. Upami istri mah sadaya badan tanpa kecuali kalau di luar salat. Ayo urang bahas di jero salat teh lah. Kamari kadioskeun bahwa nuju dina salat salian wajah jeung dua dampal tangan kade bilih keur salat teh aya aurat teu sadar kabuka. Mata kapungkur mah geuning make mukena teh anu langsung ka handap. Ya, saekeun geus sabenerna mah teh. Sabab ayeuna mah sapot-sapotong bising kurang landung pas ke takbir Allahu Akbar kasingkab pandangan katingali tah bilina kituna. Tang sapotong kudu kedah landung. Ulah ukuran S atau M nya mun landung ka handap gitu. Ketika angkat teh teu mata katingali. Sabab kewajiban untuk pandangan teh ti luhur sareng ti gigir, dua gigir. Ti luhur hareup tukang kiri kanan. Aya ti handap teh wajib tutupan. Sehingga lamun ayeuna di naon dina ngamukan tengah ayeuna naon lo betul satam katingali ku seuleum dina teh teu naon tah dina. Dia di handap kewajiban ti luhur sareng ti dua gigir. Ya. Syarat penutup aurat teh kahiji satirun lilaunil basyarah. Nutupan kana rupana kulit. Nah, nutupan rupana kulit lain nutupan kulit unggul, nutupan rupana kulit. Maksudnya bising urang make penutup aurat, katutupan ngan transparan. Ayeuna seueur mukena tina parasit ipis. Ya, sehingga dibutuh-butuh teh diasupkan cakang korek ya bisa. Wah nu kieu ye kapake sing paragi nyanyabaan ye. Sing nyanyabaan sareng da anget salat ku sampurna salatna mah. Kade bising eta sok acakan angeh heula saurang tingali. Ternyata ipis bisa kabayang kulitnya katingali ke luar teh coklat takutnya katingali. Teu sah ta model kitu. Ya, aurat kitu teu sah, teu penutup aurat model kitu. Tetep kajeun tiba kan kumaha nu katutupan rupana kulit. Syarat teh nutupan rupana kulit. Oge deui syarat penutup aurat teh nutupan bentuk tubuh untuk badan. Ulah sampai tutup aurat teh ayeuna ketat ngepas kana badan ya. Sehingga sok sanos aya nu nganingkeun lamun urang keur dina darurat teu mekel-mekel salat terus make rok panjang, baju panjang, di jilbab panjang, sarung tangan weh. Aya hiji pendapat ngamunakeun angkeun nu apik mah eta teu meunang nu apik mah. Mungkin dina bentuk baju teh ketat kana badan teh misalkan gitu. Ka penutup aurat teh lain salian ti nutupan oge, rupana kulit, nutupan bentukna badan gitu nya. Mata mun baheula mah bener muka teh mending kali teu panjang teh tangan khusus tanganna geuning. Tutupan jeung tampal tanganna katutupan. Ayeuna mah teu kade bibih nya. Nah kamari disinggung nu lain aurat keur salat teh wajah jeung dua dampal tangan. Dia dampal tangan kan lamun nutupan kau tuh non tonggong tanganna. Aya dampal tanganna kumaha? Lamun teh mah katutupan jeung dampal tangan teu sawios. Lamun teh urang hayang muka nu kieu nangkul ieu katutupan, kabuka saeutik dihampura. Ieu mah nya dampal tonggong tangan mah dihampura, muka buka saeutik. Tapi lebah wajah kade nu disebut wajah teh tah wajah nu beunang katingali keur salat, lain aurat teh wajah nu ti luhur. Batasna tepat jadina rambut, ti anak tungtung angkeut teu gado. Gigir cepil tapi kana cepil deui eta disebut wajah. Salian ti eta kudu katutupan. Ti luhur tempat jadi rambut biasana. Nah disebut biasana bising jalma anu botak profesor. Kan botak profesor sepi ka dieu nya kapokor. Yeuna teh. Tah, nu ti dieu mimiti tu panana bisi tangan lega teh mah. Nutupan ti paker henteu ti nu biasa di dieu. Sengaja geus botak oge jelema
biasana tempat jadi rambut di mana di dia tah dia mulai tempat orang teh lain karena kena geus botak dipeker jadi lu kemana hanteu nya jadi angat di tempat jadi aya ngan kumaha ngabandingkeun lamun jalma ayeuna nu saurang geus botak silahna nu saurang mah sampurna keneh badan sarua bandingkeun sakumaha tiras halis kali sama senti nu aya di rambutna 7 cm misalkan ulang ukur kalau botak ketika 7 cm terus spidol set kita artinya ciri di rambutnya ti hanapna gad tungtung gado ieu batas wajah teh nu meunang katingali teh disiru ka mah teh hanapeun gado eta orat atuh keur salat mah sok kadikeun heula tah atuh gado keur salat mah keur salat kesel kadikeun teh naon ulah sampai ke salat dia ye gitunya. Terus dina masalah tarang herang urang ke naon ke salat kusabab wajah sanes orat teuing tong ditutupan sok komo lamun pas sujud ngahalangan kana waktu sujud teu sasujudna mun mukeun hareup teuing ka dieu mukeun teh yo kan pika halis mukeun teh ka dieu ke sujud eta si mukeun teh ka sujud kurang teu sah sabab anggota sujud ayat 7 nu kudu ada kana sujud 7 hiji tarang teh kudu ada kana sujud tapi teu sakabeh tarang sawarehna we aya sakabehna pan tarang teh teu ratanya tok kitu kudu henteu dan teu rata mun rata mah nya blek teh pan buleud nah, jadi asa sebagian teh ulah sampai kehalangan ku mukeunna atawa ku mukeun kelebet kenapa ya pan urang teh mukeun sepotong-sepotongnya tah urang pas ngangkat gerak mukeun teh paling sujud teh ka hareup ka sujudan urang mukeunna teu kenging nya kade mukeun teh ulah sampai teh ka hareup ka sujudan bising mukeun dipayu di luhur dieu teu sah mukeun anu kieu ka murad ketika urang gerak murad ka dieu ka sujudan teu sah atawa tangan mun sujud kana tangan teu sah kade ulah sujud kana tangan dia nya pas sujud tangan mah handap dia isliman pamakeun di kiri di dieu tah pamakeun peregang isliman di dieu nya handap dada isliman jadi ulah sampai sujudnya kana tangan dia kayaknya teu sah ya anggota sujud ada 7 kayaknya tangan kadua katilu 2 dampal tangan terus tur terus 2 dampal ramo kaki jadi parak-parakanana waktu bae sujud teh hiji tis tas ngadeg teh rep urang tur heula cek tur heula anu jag-jag keneh nu sehat keneh lamun nu sehat mah da jadi tur masuk ke tangan wae teh sabios nya tur tangan terakhir tarang pas tekan pas sujudan tong kahalangan ku naon tong kahalangan ku benda barang anu bergerak ku gerakna urang ke salat bukan kan gerak-gerak ke urang ke salat teu kenging lalaki make sorban kan gerak-gerak ke salat teu kadinya ke sujudan teu kenging tos kana pas sajadah we ku tangan teu kenging teu kahalangan nya eta waktu sujud terakhir kadalapan sunat tapi teman wajib irung kadalapan tapi eta mah sunat pas tarang adeg irung diadekeun kana pas sujud teh nya pangambung eta mah sunat wajib aya tarang mah wajib kata tidak masalah orat sama masalah sujudnya jadi ibu-ibu pakai kaos kaki sama poe teh lain ku gaya-gaya teh tutupan orat harus teh jadi tutupan leher teuing nya ini tutupan orat meni gaya sama kaos kaki meni make kaos kaki ieu mah nutupan orat berarti kitu nya mudah-mudahan aya manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna wa ala alihi washabihi. Tahu tak? Tahu? Rabbuna
kitabil mubin Ahmadal Rafa Sayyidil